Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abi Muhammad Rifail Hami di kelas 11 muka 4 bade ngandugikeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ibu bapak guru pangajar nu pieu hormat sarta rerencangan sadaya nu dipikareus langkung ti payun ayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan pakmang pirang-pirang nikmat ka urang sadaya utamina nikmat sehat sehingga urang tiasa kempel di kelas ieu. Teu hilap salawat sareng salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Simkuring bade ngawatesan perkara bahaya ngarokok. Hadirin nu sami rawuh sapertos bapak atau ibu sarta rerencangan sadaya mun namina rokok tos teu asing deui ti golongan masyarakat. Upami orang ditilik-tilik deui ti budak SD nepi ka nu tos saumuran ayeuna mah seueur nu ngalepus di sisi jalan. Komo tos aya nu jadi pecandu rokok mah. Kebiasaan para rumaja ngarokok teh kulantaran karayu ku iklan-iklan, ku rerencangan sarta kasalahpahaman mun rokok tiasa ngajadikeun diri orang tenang, tapi eta teh salah pisan. Rokok tiasa nenangkeun urang tapi saukur sasaat. Ai bahayana mah bakal karasa salilana. Bahaya rokok teh diantarana resiko kanker paru-paru jeung jantung. Eta mung sababaraha contoh bahaya rokok. Tapi seueur keneh bahaya rokok nu lainna mah. Jalmi anu ngarokok teh sami aja ngasupkeun racun ka diri sorangan. Mun kasarna mah nu ngarokok teh sami sareng bunuh diri sacara lalaonan. Jadi intina mah ngarokok teh bahaya kanggo kesehatan diri urang nyalira. Jeung jalmi nu ngarokok ge sami sareng ngaduruk artos nu teu acan nyobian rokok kahade ulah cobi-cobi ngarokok lantaran rokok teh seueur pisan kabahayaanana. Nu tos jadi pecandu rokok hayu urang enggal leureunan kebiasaan awan eta. Dupi mung sakieu nu tiasa kuring dugikeun apunten bilih aya kasalahan aya kata-kata anu manggut kana hati margi kasempurnaan datang ti Allah Subhanahu wa taala. Kasalahan datangna ti diri urang nyalira. Mugi-mugi biantara ieu manfaat kangge sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.